Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona peuting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teh ieu acak-acakan emangnya nama biasa lagi ieu keur carita di jero salat ge teh ngomong ngadaguan imam nangel jasa babacaanana salat isya suratna teh kahfi insyaallah wah amat ya tilok sinari di si imam maca surat kahfi horeng loba jelema asa loba jelema benyana surat tak kitu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai tah ieu jana keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baron Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah pangsa etik dak nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala geus biasa sakali deui nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan si Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut ieu masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca mah ke Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia daek mah Ramadan kene eta mah tuh. Ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan. Ngeunaheun kan. Si Ramadan robano daon eta Ramadan pan teu dijabaran beusi ribut. Ramadan aing. Ari cek tukang ngaji mah tu babari. Nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mun ngaji amil babari. Nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapulna kudra sunna pansabna sunna patadir soma modap godim do punai kudu jalamat jana kaso an huruf jet ada imajul kudu jalamat jana kaso ada yang modap padi modap punai kudu jam zakal padi modap ramadhani kudu barulai modap punai kudu jam zakal ramadhani modap hadihi modap pun ileh teu duanta kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasti anu teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun ai ngarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun tah mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia tah mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti
matu nawaitu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sama bohongan ribut bae tah eta dibasalahkeun nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat ben nawaitu Ramadan ana deui barisan Ramadan halisan lillahi taala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak eta ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah salaki pilok daek salahkeun goblok jadi baik jadi ngalawudu tas ngalawudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin gimana niat jadi baik keur dahar jadi baik tak keur dahar kumaha penting bade kumaha bae keur ngobrol niat lah jadi baik ya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa guys cek kene orang bebeklan neng bebeklan saku ada ka mana bebeklan atuh geus biasa inget jana pas de keluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak pamajikan ngabetan awat ka bareng gua teh jadi bae ya Allah babari ya nu penting niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap bae mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal beuti di mana dalilna eta Imam Syafi'i cak Kangjeng Nabi malam yubayyiti syiyam qabla al-fajri fala syiyamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa nemeh bajar pada syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling muhtaron karep dewek guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho mah teu batal puasa Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabus siem aya sambal aya tauco poho ya oh dahar bak
eta daharku nikmat-nikmat teuing beak 3 piring insyaallah haju jengkolna beak 1 kilo mal wah haju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deui tenang we tenang beres ngarokok selesai nyana inget masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapi kene malah teu nyisiran haju kutangna ge kenceng haju calanana ge kenceng eta teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa enggak, berarti aya uzurnya nanti ya. Naon uzurnya teh diberi duit. Kieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, masya Allah. Atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung bae nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeuna. Beres cak pemajikan kamar itu bulan Ramadan masya Allah jahil ini kunan tengah mejan poho pugu lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di kunan teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalakeun cak kira teh urang ngadoa ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cak Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua nggak hiji niat kedua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok we teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot kitu mah pangkarep karep pangan berarti kan aya ikhtiar dahar sia bageud dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia dahar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem karep. Jadi lamun masih kena ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo terusan aju ngagayem sorangan da bisa menta deui kan lagi dong ulah jadi kudu terus bae dijajelan okos dipaksa titah ngajima ngazirahan atau ngaji mah dipaksa bulan puasa ayo sia ngaji mah jeung pamajikan sia misalnya ayo jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege beusi sia teu percaya ka luhur tuh
jijik bener sama pestol goreng juga ada yang pestolan ayo sih tuh aya kene dibuka ku jana tuh aya naon karana pelorna tuh ya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pe kira-kira 12 lewat teuing atuh pokona ka kitu bae lah emak siap wae ayo eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal kudu itu nu morosotkeunana pemajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeunana ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek jana teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh bagus kitu mah ngaranna arang ngarasakeun nyanana ieu dipaksa mah kos kitu teu batal tur ulah bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh nongko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini mah bulan Ramadan ya nggak boleh juga makan wuduk nggak boleh kupat nggak boleh kalau ngopi mau boleh wah singkop bro brengsek singkop eta jana memang can ngaji kakara ge 2 poe di puasa nyana teh asup Islam can kang sungkung sing ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh eta teh nyana ngaranna bodo ma'dzur sebab karak asup Islam bodo ma'dzur dihampura dengan gitu Pak Zaid sia isu-isu kopi emang kurang gitu teu meunang sia ci sugan aing meunang emang sia bualap teh doa aing bapak aing haji ma aing haji sia aing hampir muga haji padahal sia itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam cicing di Indonesia di kampung di kota di Indonesia mah informasi loba aja ustad ambalaya di urang mah pan nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah atuh segala pelawak ngaku kiai penyanyi ngaku kiai kurang kumaha geus alhamdulillah baik sakitu nama geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah tanggung jawab di akhirat mah tuh bodoh kumaha nyana bae kan ieu mah kiai teh ambalaya asal bulan Ramadan mah muncul kiai di TV nu lain kiai ge cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mah ke di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal ai kanu tukang mah diasupkeun bae kanu tukang ka bool LGBT ieu nah lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae kumaha lamun duburna diasupan kayu nah naonannya atuh da naonan segala asupan kayu segala naon teu bareres kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna
Kemudian biasa datang ke subuh puasa dikeluarkan badal fajri sabada fajar sabada subuh dikeluarkan kayu tidak boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas. Nomor katiluna poso imun nu puasa jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksana geunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal ngamerdekakeun budak amat abid eueuh ku ari mah di dunia perbudakan peramatan tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir namun abidna kumaha ieu shaum syahrain mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskinan mere ka 60 miskin saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-shaum Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana beda jeung dahar Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat masyaallah masyaallah Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma entek sing ada ta bulan puasa mah lamun endek ti peuting bae 4 kali 5 kali los teu masalah peuting mah ti peuting mah puasa beurang mah ulah beurang masih ada lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngajima pamajikanana ingat lain bo jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima nah rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Wawo cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin. Mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaku. Halaktu mencek kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazali. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan mangges ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan, atuh tah mah lain beulieun model kula. Ai amat mah jutaan. Oh, ane mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turut nya. Geus beres, geus kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kubu ieu nu sabulan jebol.
Tuh 2 bulan berturut-turut. Kurang mah gede sawat tuan. Mal buat. Oh, itu kuat Bang geus bae tuh mere 60 miskin, samiskina saleter jadi 60 letter. Ngarana jelema aya. Cak anjing na jeuh. Bukan tuh toboga cek nya teh kudu 60 mah. Cici beka kanjing Nabi teh. Teu kebel aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dia. Tah, ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang gitu. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula. Atuh geus bae dalahar kumaraneh kabeh jeung pamajikan sia geus kabeh. Ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Di dahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres. Iya, jadi hukum artinya eta itsqoro batin dititah ku Kanjeng Nabi. Ku ari badi urang puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut berat, ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin. Kos gitulah. Namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masya Allah. Mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan ya sing hade. Hiji. Nomor kedua nya wajib qada, nya wajib imsak. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut doraka. Nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita. Merdua la tarikin niat lailan fil fardi peuting na pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nyana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe etana teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqalail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya kedah begitu dah beres kacai barang keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana. Kok. Ji. Ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk. Bareng neuleuh ji. Ieu tadi goblok jam-jam 3 bae deui. Teu roba-roba horenganan isdet jemna. Pae horeng jemna. Ya Allah. Barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha? Jam 6. Masyaallah. Berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30. Tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta nyana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nyana urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar diteureut klek aduh
terjadi tak puasa terjadi tak puasa eta wajib kodok poe eta imsak sarua jima nyana teh mantep sahur teh lumayan keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pemajikanana nah biasana kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun imah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haju ditendetkeun batal puasa terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftarazan nugurut jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae kita lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon mah deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan bae kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong-torong eta bisa gitu eta bisa kos gitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana aduh emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae tah santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua daek asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok aya anu maling gedang saha cipulan panggil ku ki holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh iholil pohoan habisin sama kamu habisin belah dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh jibari cerik diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai masyaallah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja secenah aing mah teh dipanggil-panggil ya bobeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya aing mah
cilaka ieu lain deui urusanana tuh korenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukum lagi ngan syaratna teu meunang menta ngan yai menta putuh batal kos kitu mah teu meunang coba kiai ge teu sabere-berena tuh di dieu baheula ya di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebenaran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri masya Allah tahun mantak besi orang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh kiprawira mah ya dengan teh aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu geus dah nu kakana teh tajang sia belos sakana teh aing mah teu hayang di dahar kiprawira duana tok Masya Allah ti hari kita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah nu mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna si hade tah lamun penting-penting mulangkeun ngawirid naon bae aya roti geus si hade ayalah santri di dieu nu Badung moal dibejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh taya santri manggil lauk diterei ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan cara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kos asak kos asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mencara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna barang radung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri setik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawiri lampu letik pan aya lampu tempel mangga naheun bisa letik asal asinar we diragakeun kunyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar ajana seserieun mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba
Ismail saminggunya na bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian tuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Dihareupeun nya ada seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman mah. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tama kos itu batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, gak nyawan punyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta nya kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balikan ka pondok. Balik ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh apa pondok ke gang gitu tah aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah. Nu eta bata nu ngamangi pocong geus maot. Keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol. Nu mantak rame nyin popocongan jeung kula. Jadi eta kan mangi pocong namanya sorangan. Ya kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya barang neuleunya lumpat di dinya bae. Ye kasih sae jelema ieu. Aja kukula dikitu teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong bener. Atuh kula ka dinya ngagoler nyana. Eta lalakon bae lakos kitu. Sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, iya, lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyawa, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kelima alaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada wajib qada. Karena geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep di situ itu bagus itu tungtungna puasa orang lain menang ganjaran ujung-ujungna orang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun deuk puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun deuk puasa teh mun teu sapinah riyad entek digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapina ke tahun berikutnya riyad deui ke sapina deui sapina nu kurang kumaha deui ngabahas di sapina
bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapina Masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapina bae geus cukup biasa aya sapina ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasana wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibuka dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka sawal haram nya ngabatalkeunana tuh selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak besi anak teu sehat kudeudeuh na ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik turun atuh teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayang, saya lintas ngising, ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo karena tiada gimana sia, tuh ngisang, embung tiris, biasanya tinggalkan kumitohana, itu kebal nyana teh ngojay,
kabayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolol da coba ai silem daek aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan. Lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali, di urang mah kabayan nyaho wali nyolain. Nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus. Eta bae naon gara kitu menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu. Emang naon nyeun tihang jeung imah. Aya kadaek sia kabayan cek mitohan mah. Kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah sakjana teh kabaya tuar kunyana we brek geragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh moal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya datang mending dijieun halu jakna teh halu atuh dibagusan kunyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong jakna cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nyana isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu kieu bae keur nyeuhil itu ada datang buat bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah aing 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah turang hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah menceritakan kabayan puar eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan sagilek na pikasirieun bae kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga kodoaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan tanya nya wajib kodok nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga kodoaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan bae 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 30 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah masyaallah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah
aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidiahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada irahat teh coba cager deui aki-aki tah geung pidiahan ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib pidiah poe minggu datang ka magrib pidiah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidiahan bae bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidiahan bae jadi berarti 30 leteren geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngan can kawajiban sanu nyaho meunang 2 poe ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajib mah eta bae nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah gitulah cara-cara puasa. Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona peuting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atuh emang biasa ge teu ieu acak-acakan memangnya nama biasa lagi yuk cerita di jero sholat kita ngomong ngadaguan imam nangel ya sabab bacaan anak sholat isya surat nate kahfi insyaallah wah rahmat ya tilok sinari di si imam maca surat kahfi orang loba jelema asal loba jelema benyana surat tak itu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai iya jana keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baron Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah mangsa eutik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa eutikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sekali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara ramadhani jeung ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan si ramadhani di ramadhana di cak aing ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut masalah tuh urusan maca tuh grammar lah tuh maca make Ramadhani bulan Ramadanu lo sia daek mah Ramadan kene eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan daon eta Ramadan pan teu dijabaran beusi ribut Ramadan ari cek tukang ngaji batu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa'il soma jadi mapulna kudra sunna pansabna sunna patadir soma modap godim do punai kudu jalamat jana kaso an huruf jet ada yang majul kudu jalamat jana kaso ada yang modap padi modap punai kudu jalamat jana padi modap ramadhani kudu baru le modap punai kudu jalamat jana ramadhani modap hadihi modap pun ileh teu mantak kudu mondok de tangeunaheun
sia aing ngomong kos gitu pasien itu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah wae itu pilun wa pailun terus sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa Arab teu bisa. Ye tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun ka kos itu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawe tu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawe tu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata. Nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawa itu Ramadan ana deui barisan Ramadan halisan lillahi taala Allahu akbar. Pokoknya make Allahu Akbar segala. Cak pamajikan pan make Allahu Akbar kan aya lillahi taala. Urang ge salat lillahi taala Allahu Akbar. Wah, ieu salaki jadi kieu cak eta ieu. Ngaji di mana Kak? Lain ngaji nang pikiran sorangan. Mantak ge Kak, kudu ngaji. Ulah Allahu Akbar Allahu Akbar.